Ucu boga tetangga jauh kene segeruan Eti aya si Eti Nur galagah galeh ge horeng naon eta jalma boga pangabut Gus giliran ditanya naon eusina nya kitu we pokona mah beneran kerame pokona mah lamun beneran keur terame aing mah hanjakal diuk panghareupna ai kitu teu rame naon naon itu aya nu kitu aya mun aya aing menta hiji make tiungna dibeungkeut bari bajuna marat atuh ping-ping kawas seleup hayang katingali sok ieu biangker teh ieu matak ieu kudu loba saeutik Mas di bejaan ya loba pengusaha bangkrut gara-gara kacang loba pejabat rungkat gara-gara kacang iya mah loba awewe Kang Acep gawe gegelisun benget Korea ai cokor Afrika Ece nama di mana? Ece nama di kamar keneh. Salaki keur lalajo persib di tengah imah. Barang ngambe parfum cek salaki. Harum apa ini? Cari sampai dapat. Paling bau kac. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha punten. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan salihatan la tabghihi haunan fi nafsiha wala malihi. Wa qala aidan addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhunal Mukarram, sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu wewengkon, sesepuh lembaga pendidikan nu aya di ieu lingkungan. Mudah-mudahan tambih-tambih keberkahan ilmuna, tambih-tambih keberkahan umurna, tambih-tambih keberkahan turunanana. Ais pangampih pepayung lembur pepayung negara pangarsa Bapak Kuwu manawi aya pangarsa Bapak
Ketua MUI Desa Lewo Baru, pangersa BPD kali LPM Ketua Karang Taruna, oge Kepala Dusun atau Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh pemuda, para agnia. Mudah-mudahan sadayana diwuwuh ku rahmat Allah. Segenap para panitia penyelenggara anu tiasa ngawadahan jamaah dina dinten ieu, muga-muga nu sumping kenging ridha Allah. Mulih ti dieu Allah ngabersihkeun zahir batin, ngahapunten dosana, oge hirupna diaping dijaring ku rahmat Allah. Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani sumping ti wewengkon Maleber Ciamis, mangga pohoda inon wewengkon Maleber Ciamis tamada ti payun sanes rek ngawurkeun ilmu, sanes rek ngawurukan urang dieu, sebab di dieu ge tos seueur ahli ilmu, di dieu oge tos seueur para guru, nada widi ka para kiai, nada hampura ka para ulama. Moga-moga riungan urang kabehan ieu salah sawiosna ngaraketkeun silaturahmi antawis hate urang sadayana, nu caket beki raket, nu anggang jadi caket, nu teu patanya jadi nanya, nu teu wawuh oge jadi wawuh. Kesel cangkel sing siremen tunduh ibu atuh boga rasaan. Teu karaosnya ceu balas betah di alam dunia, urang tiasa kempel deui ngariung deui dina ieu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa kamari keneh ngariung di pangersa Pak Kiai Acep, ai horeng teh geus 3 tahun kapengker, ai sugan teh kamari nya ceu tulus kamari tepang deui di Kang Opa di sakawayana, ayeuna teh tos ngariung deui di dieu di Kang Ayat. Mudah-mudahan ieu umur urang kalebet umur nu barokah, kalebet umur anu sae, anu aya dosa di jerona mudah-mudahan tiasa ditobatan, anu aya amal saleh mudah-mudahan ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Bu, mana bapak-bapana ieu kamarana? Dilebet. Ke masa eutik di kurungan deui nya. Daramang sadayana, mudah-mudahan kesehatan orang tiasa dianggo modal kanggo ngahontal ridha Allah, kanggo ngudag ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu ajan langkung tebi urang solawatan heula. Siap solawatan siap. Aya hiji amalan anu gampil dipidamelna tapi dahsyat efekna. Hiji maca solawat, 2 sodakoh. Nah cenah Bu, hiji maca solawat, 2 sodakoh. Eta 2 nana sanajan malaweung ge ditampi ku Allah, sanajan malaweung ditampi ku Allah. Numantak kunaon sebabna? Sebab ari maca sholawat mah hakikatna teh ngabungahkeun Kanjeng Nabi. Sodakoh oge ngabungahkeun Kanjeng, bahkan ngabungahkeun umat Kanjeng Nabi. Matak siap sholawat bari sodakoh asli nyaan. Yuk panitia
siapkeun sorbana, siapkeun kardusna. Sakumaha parantos instruksi di ketua panitia. Urang sodakoh niatan nutos teu araya Ibu Rama, niatan hadiah kanggo Ibu Rama. Siap? Urang kahutangan ku Ibu Rama, urang kahutangan ku Ibu Rama, kahutangan. Lamun kahutangan sok hadiahan Ibu Rama. Itu aranjeuna ge kapungkur ngurus urang, ngabiayaan urang teu hitung-hitungan. Laras. Ibu Rama urang kapungkur ngabiayaan teu sieun miskin, teu sieun masyarakat. Nepi ka urang sakieu buktosna dihormat, diajen ku batur, dimuliakeun ku batur, eta teh kanyaah Ibu, eta teh pengorbanan Ibu. Nepi ka Ibu Rama urang batur mah barang pake manehna mah henteu. Batur mah leungeunna ayaan mehna mah aya cincinan maksudna gitu. Batur mah leungeunna roncom indung urang mah eueuh da beak pake ngabiayaan saha? Ngabiayaan anak tah kiwari urang babales. Mudah-mudahan aya kasayan tina sedekah urang. Insyaallah ke ku panitia ditasarrufkeun kana bangunan masjid, bangunan madrasah anu sifatna jariyah, ngocor ganjaranana, salila dimanfaatkeun, salila dipake ku umat. Muga-muga kabagian Ibu Rama urang. Amin. Siap salawat siap. Cobaan heulanya. Siap dicoba siap. Nada. He he ngajedog lah sok poho. Surak wae. Mun aya nu maca sholawat dengein. Lain surak haram jadah. Contohna kieu ya. Kela ieu teh da serab ieu teh. Eta gawe naon si Jarjit sarangkai surungkuy. He he bisa dicoba. 1 2 3. Hop 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 hop. Hop. Emang aing bieu nyontokeun bari seserian. Arek moal. He he he. Tuaga he 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 ha Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmi lahir salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mana suaranya mana? Kurang kompak. Allahumma sayyidina
ada dama bi ilmi lahi daimatan bidawami mulkillahi kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku semua he he yuk hai hatur nuhun kanu parantos nyawer oke kanu parantos sodako anu sodako nu nyawer sing panjang umur anu henteu teu tanggung jawab Bu kunaon cari cing wae hei Allahumma ada dama kunaon cari cing wae itu mah kunaon cari cing teu apal apal henteu kunaon ieu cari cing wae teu apal aja hah atuh aya apal miluan atawa harese teuing harese bade nu babari bade nu babari tuh dua ya mah dibere nu babari kalah kasaruri Bu ya jadi caang aing kieu mah bieu mah ditutupan jadi gareuneuk beungeutna Bu urang sadayana kalebet kana umat Rasul satu ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian makhluk yang paling Allah muliakan, Allah cintai?" Kemudian sahabat hening seketika, hening sekejap, dan ada seorang yang memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Rasul. "Ya Rasulullah,
apakah mereka itu malaikat? Rasul tersenyum, kemudian Rasul menjawab, tentu saja para malaikat itu adalah mulia karena mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian sahabat yang lain beranikan diri untuk menjawab, wahai Rasulullah, apakah mungkin makhluk yang dimuliakan dan dicintai Allah itu adalah para nabi? Rasul tersenyum dan kemudian Rasul menjawab, tentu saja para nabi itu adalah mulia dan dicintai Allah karena mereka adalah yang dipilih oleh Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian yang ketiga memberanikan diri, wahai Rasul, apakah kami sahabatmu ini orang yang dimuliakan dan dicintai Allah? Apa kata Rasul? Tentu saja kalian itu mulia, tentu saja kalian dicintai Allah karena kalian yang membelaku dari musuh-musuhku dan kalianlah yang berani berkorban untuk melindungiku, untuk dakwahku. Tapi bukan kalian yang aku maksud. Lalu siapa ya Rasul? Kemudian Rasul melihat ke jauh, Rasul menatap, pandangan Rasul seolah-olah memandang sesuatu yang jauh, tapi seketika air mata Rasul meleleh. Seketika air mata Rasul jatuh tak terbendung. Rasul menangis terseduh-seduh seolah Rasul memendam rasa rindu yang teramat sangat. Dan Rasul pun berkata sambil bergetar, wahai sahabatku, ketahuilah, mereka adalah umatku setelahku. Mereka adalah umat yang akan Allah hadirkan setelah aku. Mereka mencintaiku padahal mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka berani berkorban untuk dakwahku padahal mereka tidak pernah mendengar suaraku. Mereka berani membela panjiku padahal mereka belum bersentuhan tangan denganku. Mereka merindukanku siang dan malam, dan ketahuilah, saksikanlah oleh kalian, aku pun hari ini merindukan mereka. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi cinta mereka mengalahkan cinta mereka kepada anak istrinya, mengalahkan cinta mereka kepada keluarganya. Saksikanlah oleh kalian, aku pun merindukan mereka. Bu, kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Mengalahkan cinta kita kepada keluarga. Kenapa kita harus cinta kepada Rasul mengalahkan cinta kita kepada anak-anak kita? Kenapa kita harus cinta kepada Rasul mengalahkan cinta kita kepada orang tua kita? Itu karena cinta Rasul tak terbatas kepada kita selaku umatnya. Itu karena cinta Rasul tidak terbatas, seperti halnya seorang kekasih bahkan melebihi cinta seorang kekasih kepada kekasihnya, hingga orang yang pertama dibangkitkan setelah kiamat nanti adalah Rasul. Orang yang pertama kali dibangkitkan setelah kiamat adalah Rasulullah. Ketahuilah Bu, ketika Rasul pertama kali dibangkitkan, kemudian beliau bertanya, wahai Jibril, apa hak-hakku di hadapan Allah? Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, Allah telah menjamin, Allah telah menyediakan, pintu surga telah terbuka, haram bagi yang lain untuk memasukinya kecuali engkau telah memasuki terlebih dahulu. Apa kata Rasul? Bukan itu yang aku maksud. Tingali,
Ketika Rasul pertama kali dibangkitkan oleh Allah, yang pertama kali Rasul khawatirkan dan Rasul tanyakan adalah bagaimana nasib umatku. Bagaimana nasib umatku? Lain bojokna, lain anakna, lain keluargana, tapi umatna. Bo tingali sejauh mana kita mengamalkan ajaran Rasulullah dan sejauh mana kita istiqomah dalam membaca salawat kepada Rasulullah dan sejauh mana kita menjaga umat Rasulullah dan sejauh mana kita mengaplikasikan akhlak Rasulullah agar kita semua termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka pantas Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradih. Tekapati-pati Allah ngutus ka anjeun Muhammad kecuali ngajadikeun anjeun pikeun janten rahmat keur sakabeh alam. Bo, Rasul teh adalah bentuk rahmat ti Allah Subhanahu wa taala keur sakabeh makhluk nu hirup di alam dunia. Sebab dawuh Allah ogenan anu sanes dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam bimuradih. Al-Quran adalah kitab anu dilungsurkeun diwahyukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur naon? Litukhrijan nasa, supaya Kanjeng Nabi Muhammad ngaluarkeun pirang-pirang manusia tina kaayaan poek menuju kana kaayaan caang, tina poek kana caang, tina bodoh kana nyaho. Tayeulah bo ieulah lamun urang hayang hirup caang, lamun urang hayang hirup anteng, lamun urang hayang hirup tentrem, lamun urang hayang hirup nyaman, urang hoyong hirup bagja, maka dekati Al-Quran. Sebab Al-Quran teh adalah warisan ti Kanjeng, Al-Quran teh adalah warisan ti Kanjeng Nabi. Hiji deui warisan ti Kanjeng Nabi teh as-sunnah, al-hadis. Matak selama urang kabehan berpegang teguh karena dua perkara eta, hiji Quran, dua hadis, maka urang kabehan selamanya tidak akan pernah tersesat. Bo, hakikatna urang kabehan ieu keur neangan jalan ka Allah. Beres. Hakikatna urang kabehan keur neangan jalan keselamatan. Beres. Cing. Naon nu keur diteangan ku urang ayeuna? Hah? Naon? Karidoan Allah. Urang kabehan keur neangan karidoan Allah. Beres. Yuk tingali. Lamun bener urang keur neangan karidoan Allah, saur Rasul saha jalma nyukruk jalan milari ilmu, kaya-kaya nyukruk jalan ke mana? Jalan ke surga. Keutamaan jalma anu neangan ilmu teh ku Allah hiji di alam. Manjra? Hiji di alam. Dua dibere ketenangan hirup. Naon cenah? Tilu dibere rahmat. Naon cenah? Opat dijaga ku malaikat. 5 sakur lengkah
nu dipake neangan ilmu jadi saksi isukan di akhirat. Genep sakur nu kalewatan tatangkala nu aya di darat, lauk nu aya di lautan, kabeh ngadoakeun ka jalma nu neangan ilmu. Beda jeung nu mere ilmu. Yo, nu mere ilmu mah lain eta diancam. Kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Cilaka gede keur jalma anu ngomongkeun hiji perkara bari jeung teu akur jeung kalakuanana kadeuleu. Boh, nu neangan ilmu mah dialem ku Allah, dibere rahmat ku Allah, dijamin hirupna. Bahkan anu kalewatan sakur gelebug jeung tatangkala nu aya di darat jeung lauk nu aya di cai kabeh ngadaroakeun ka manehna supaya dihampura dosa. Tapi nu mere ilmu mah nu ngawuruk mah kumaha? Kaburo maktan, cilaka gede keur jalma anu ngawurukan hiji perkara bari jeung teu akur jeung kalakuanana, nu diomongkeun teu akur jeung kalakuanana kadeuleu. Matak doakeun guru-guru urang termasuk abdi doakeun al fakir, mudah-mudahan urang kabehan salamat dunia rawa akhirat. Bo, hoyong salamat, hoyong ketenangan hirup, hoyong kabagjaan hirup. Ulah eureun berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Ulah eureun jadi umat Kanjeng Nabi anu peduli terhadap sesamana. Sebab zaman kiwari urang keur diuji, teu di mana ieu umat keur diobok-obok Pak. Teu di mana ieu umat keur diuji ku fitnah akhir zaman. Nu hiji pro ka dieu, nu itu pro ka ditu. Laras teu? Ajengan nu hiji ngaluskeun nu ieu, nu itu ngaluskeun nu ieu, ngaluskeun nu ieu bari ngagorengkeun itu, nu itu ngaluskeun nu itu bari ngagorengkeun. Ta eta aya nu kitu aya nu kitu aya. Muhibin ustad ayat ngalus-ngalus ustad ayat bari ngagoreng ustad Acep. Aya nu kitu. Bedil Muhibin Ustad Acep ngalus-ngalus Ustad Acep bari ngagoreng Ustad ayat. Aya nu kitu. Cekek dua nana sarua, dua nana oge sarua umat Kanjeng Nabi. Laras urang oge umat Kanjeng, sesama umat Kanjeng Nabi ulah sok silih ya kuring mah teu bosan-bosan ngabejaan nu kieu teh. Salintuh-lintuhna lauk naon cenah Bu? Tetep aya daging naon? Tetep aya cucukan. Sok barang atuh. Heeh, ulah bari nyorongok ka aing atuh. Sok rasakeun dina hate. Sok bari naonan, bari usian dina hate sok. Salintuh-lintuhna lauk tetep aya cucukan. Sakuru-kuru nak lauk tetap aya dagingan. Ulah neuleuh ka aing kuruna ceuk. Tak usah ayat meh kadinya tah. Naon hartina Bu? Saalus-alusna jalma pasti boga kagorengan. Sagoreng-gorengna jalma pasti boga kaalusan, teangan kaalusan dina kagorengan jalma. Eta akhlak karena berarti urang teh ulah sok suudzon. Naon cenah? Urang teh ulah sok ngabudayakeun suudzon, goreng sangka. Balik teh kudu husnudon, ka batur teh kudu naon? Kudu husnudon, sebab nalika urang suudon ka batur eta teh lain ngaracun batur tapi keur ngaracun diri, keur ngotoran diri
si itu mah nu keur disangka goreng ku urang buat teuing keur gawe alus, tapi urang nu geus suudon ka manehna geus puguh urang mah keur goreng. Kartos henteu. Kartos henteu. Matak sesama umat Kanjeng Nabi saling menjaga. Sesama umat Kanjeng Nabi kudu silih dukung. Ulah silih goreng, ulah silih gorengkeun jalma moal caang hatena lamun eta jalma teu wawuh teu paham kana Al-Qur'an. Bo saur Allah ari Al-Qur'an teh ngahaja dilungsurkeun diwahyukeun ka Kanjeng Nabi keur ngaluarkeun umat manusia tina kaayaan poe kana caang. Mantak moal caang jalma lamun teu paham kana Al-Qur'an, moal paham jalma kana Al-Qur'an lamun henteu diaj. Mantak moal daek diajar jalma lamun eta jalma teu deukeut jeung ulama. Nu mantak urang mah hayang caang hirup hayang. Hayang salamat hirup hayang. Yuk deketan para ulama guru-guru urang. Siap. Sakumaha ibu sonokna jeung kiruhai, sakumaha ibu resepna jeung kiruhai, tetep nu kudu dihadiran majlisna, dipinuhan majlisna, dikupingkeun nasihat pituturna, nu kudu dimuliakeun mah angger kiai satem, ustad satem, anu aya dilem, sebab eta nu sok ngawuruk urang sapopo, eta nu gede jasa. Da kiruhai maka dia na saelol sael ih kaos leho saelol atuh heuh ja aing maka dia ge pedah we diondang ja kamari ngalewat ka dieu ja eueuh nu nanya naon sebabna can mika butuh jalema mah pan kadas kanaon katalian ku pangabutuh someah soteh. Hoi. Ojo boga tetangga. Jauh kene segeruan. Eti. Aya ce Eti. Nur. Galagah galeh ge. Horeng naon eta jalma? Boga pangabut. Geus teu boga pangabut mah biasa deui. Aya nu kitu. Bedil. Sok. Salila aya pangabutuh mah jalma bakal ngadeuketan. Tapi Kanjeng Nabi mah lain butuh ka urang. Kanjeng Nabi mah teu butuheun ka urang, tapi urang nu butuh ka Kanjeng. Bo mangkana urang mah yuk sakumaha eta nage tuturkeun guru urang di lembur salagi bener nasehatan silih wasiatan silih benerkeun lamun aya kasalahan sebab naon ya Allah mikarido tilu perkara ti urang jeung Allah bakal murka tilu perkara ti urang. Naon cenah Bu? Kita mendengein henteu. Hah? Allah ridho tilu perkara ti urang, Allah bakal ridho karena tilu perkara nu aya di urang, jeung Allah bakal murka karena tilu perkara nu aya di urang. Bejakeun ulah. Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hiji, Allah ridho tilu perkara ti aranjeun jeung Allah bakal murka kana tilu perkara nu aya di aranjeun. Maksudna naon? Lamun urang migawe tilu perkara Allah ridho, oge Allah bakal murka ka urang kabehan lamun urang migawe tilu perkara nu sejen. Bejakeun ulah. Hiji, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho ka urang selama urang kabehan termasuk urang dieu teu migawe syirik, teu migawe musyrik ka Allah. Sebab di mana aya pagawean musyrik, di mana aya pagawean syirik, disitulah pintu langit tertutup.
Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, kapan langit tertutup dan kapan pintu langit terbuka? Apa kata Ali? Sayyidina Ali berkata, pintu langit tertutup kalau manusia melakukan kemusyrikan, dan pintu langit akan terbuka kalau manusia bertobat dari kemusyrikan. Bo, ibu, teu ai musyrik pagawean mah, kahade bisi musyrik ucapan. Musyrik no. Eta musyrik ucap. Musyrik ucap kan. Nu kumaha eta? Nu kumaha? Aya nu kufur ucapan aya. Aya. Pugu-pugu jelema disebut anjing aya. Si anjing aya nu kitu aya. Pugu-pugu jelema disebut monyet aya. Monyet. Mukmin. Hei. Mukmin. Aya nu kitu. Naon kan? Matak yuk kahade bersihkan, moal apal urang bersih, lamun urang kabehan teu apal cara, kumaha supaya apal cara, taroskeun ka guru urang kabehan. Laras deketan guru urang kabehan. Laras da urang mah jalma mah tukang poho, tukang naon cenah? Matak fungsi guru teh paragi nginget, fungsi guru teh tukang nginget. Ingetan, mantap urang mah hirup teu bisa jauh ti saha? Urang mah hirup teu bisa jauh ti saha? Urang mah hirup teu bisa jauh ti guru. Yuk supaya caang hate urang, supaya lenglang hate urang, maka ulah jauh ti saha? Ulah jauh ti kanyaah guru. Sanajan awak urang anggang jeung guru, tapi kanyaahna nyambung jeung urang, teweleh insyaallah urang teh bakal diaping dijaring ku guru-guru urang kabehan. Insya selama urang kabehan teu migawe syirik, teu migawe musyrik, insyaallah Allah ridho ka urang. Kasaha urang ibadah ka Allah? Dawuh Allah ogenan dina Al-Qur'an, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil salata li dzikri. Saestuna sanyana kami teh adalah Allah, la ilaha illa ana, eueuh deui pangeran kecuali aing cek Allah, fa'budni maka kudu ibadah anjeun ka kami, wa aqimil salata li dzikri jeung anjeun kudu ngadegen salat untuk mengingat kami. Supaya anjeun ingat ka kami, adegen salat. Cara anjeun ingat ka kami, adegen salat. Lamun anjeun ingat ka kami, adegen salat. Ku anjeun migawe salat berarti anjeun geus ingat ka kami. Cek saha eta? Cek Allah. Berarti sakur jalma salat berarti ingat ka saha? Ka Allah. Teu setiap jalma ingat ka Allah naon? Jalma salat ka Allah eta teh berarti keur ngado. Teu setiap nu ngadoa asup naon? Teu setiap jalma nu ngadoa teu aka asup salat. Ngartos teu? Ngartos teu? Jalma salat eta teh keur naon? Sebab ari salat ceuk bahasa mah naon? Doa. Salat ceuk bahasa teh doa. Matak beuki remen urang salatna beuki remen ngadoa. Istiqomah salatna berarti istiqomah ngadoana cek Allah. Salat maneh pikeun supaya ingat ka kami, maka celek urang teh salat berarti urang keur inget ka saha? Keur inget ka Allah. Kakarak wudu ge urang geus naon eta? Geus inget ka Allah. Kakarak ngadeg urang, kakarak leumpang ka masjid Pak, eta teh geus naon urang? Geus inget ka Allah. Kartos teu Bo? Kartos teu Bo? Kakarak lempang urang ka masjid, kakarak lempang urang ka mushola, eta teh geus kaasup pagawean inget ka saha? Tah.
mata cek Allah innani anallahu la ilaha illa ana eueuh deui pangeran kecuali aing cek Allah. Lamun hiji informasi hiji ayat dipiheulaan ku kecap inna, ari inna teh eta teh fungsina keur nancapkeun informasi karena keyakinan orang supaya eta informasi teh nancep jadi keyakinan dina hate orang. Bo inna didinya berfungsi keur naukidan informasi supaya bener-bener katarima ku orang, supaya bener-bener asup kana hate orang. Makana cek bahasa orang mah sesungguhnya sanyana saestuna teu aya deui pangeran kecuali aing, la ilaha illa ana fa'budni. Oh deui pangeran kecuali aing, maka kudu ibadah anjeun ka kami. Ya, Bo. Ngobrol wae heueuh. Dengein. Pan engke ucu ditanya mulang ti dieu. Nya. Sok ditaros sara. Di marana, Cuk? Ih, ngaji batur mah. Di mana? Iya. Di mana ya? Lewo. Naon cenah usina? Oh, biasa we. Nya di mana-mana ge nya. Kitu we. Pokokna mah gek diuk hadir menang snack nundutan. Giliran ditanya naon eusina nya kitu we pokona mah beneran kerame pokona mah lamun beneran keur teu rame aing mah hanjakal diuk panghareupna ai kitu teu rame. Nah ti mana mau balikna ti Ciamis jauh-jauh meakeun duit nya kitu mah geus we cenah Ustad Kukut deuleu eta. Emang ojo rumah saya ngukut Ustad. Aiku naon nyebutkeun Ustad Kukut. Ai ngukut Ustad kudu di Paraban. Ulah komo Ustad pan hayam ge dikukut kudu di naon? Ulah omah di mana? Bo, ibu. Ayo, ulah gawe naon cenah? Ulah gawe ulah gawe musyrik sebab urang kabehan pada hakikat nama hayang salamet laras. Urang ogenan kabehan hayang diijabah doa laras. Maka lamun bener-bener hayang diijabah buka pantok langitna ulah migawe musyrik. Ulah cenah Bo? Ulah migawe musyrik. Yuk tanamkeun tugas urang Bo, tugas urang kanu jadi anak teh cecebkeun akidah sing kuat ti leuleutik ku urang ajarkeun eueuh deui pangeran kecuali lamun urang meyakini aya kekuatan aya kawasa kecuali naon salian ti Allah eta teh kaasup musyrik naon musyrik patekadan naon cenah Bo musyrik patekadan bejakeun ka anak ulah nepi ka salah leng ulah salah kayakin ulah salah keyakinan mantak yuk tugas urang ke anak adalah ngajarkan bagaimana supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi lamun anak urang geus cinta ka Kanjeng Nabi moal daek ngaroga hala nganyeri ka kasaha bororaah ka dulur ka batur ge moal waniun tapi lamun anak urang kabehan termasuk urang sorangan teu cinta ka Kanjeng Nabi bororaah ka batur ka dulur ge waniun nganyeri bororaah ka batur ka indung sorangan waniun nyorongot boro ka batur ka kolot sorangan waniun cacarek boro ka batur ka kolot sorangan waniun molotot aya nu kitu ih ai rupa-rupa gelis ai kalakuan kitu patut aya budak nu kitu panonna alus irungna alus bibirna alus sagala
tapi hanjakal omongan henteu alus sanes kitu. Abah Jona alus tiungna, sendalna alus entasna, tapi hanjakal ahlakna henteu alus sanes kitu. Bu daek boboga babaturan kaos kitu, daek babaladan jeung kitu. Tah urang ge embung batur ge embungan iru jeung urang kaos kitu. Laras teh matak yuk salametkeun urang keluarga urang tina gawe pamusyrik, tina gawe ka awon, tina gawe ka awonan. Nyabunya bo teruskan. Nu kadua caur Rasul wa ang ta'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Nu kadua Allah bakal ridho ka urang salila urang kabehan nyekel pageuh kana ajaran Kanjeng Rasul, berpegang teguh kana tali agama Allah. Jadi maksud tali agama Allah adalah Quran jeung hadis. Urang mah teu ngarti, urang mah teu paham, teangan nu ngarti, teangan nu paham, deuketan tong dilesotkeun supaya urang bisa nyekel pageuh kana ajaran agama. Urang nyekel pageuh kana tali agama Allah. Selama urang berpegang teguh kana Al-Qur'an jeung hadis, urang salilana moal sasar, urang salilana moal poek. Heuy. Ya. Betah ayeuna betah baheula. Betah ayeuna betah baheula. Betah baheula kunaon? Kunaon? Berapa kasus? Cing, caang ayeuna, caang baheula. Caang ayeuna baheula tahun 70 geus aya listrik. Baheula tahun 80 cai geus naik ka imah. Baheula tahun 80 urang dia ka manana mandi. Kawalungan mun ngising ka mana? Oh. Tahun 80 ka manana ngising. Geus baroga WC. Encan. Baheula mah rek mandi teh urang nyamperkeun cai, ayeuna mah cai nyamperkeun. Baheula mah rek ngising teh urang nyamperkeun cubluk, ayeuna mah. Di mana aya cubluk nyamperkeun jalma? Hoi. Bo. Tingali. Baheula urang dieu zaman tahun 80-an mun beteng mules hayang ngising ka mana? Kawalungan WC 1 hektar heuh. Ayeuna mah hampir unggal imah baroga WC. Heuy. Baheula mah lamun mules tengah peuting riweuh. Betul. Noelan salaki asa ku bararingung mun tengah peuting mules. Arek indit kacai sieun dipacok. Nyai teu kudu bingung ceuk salakina. Nyai teu kudu bingung tinggal nyokot keresek. Asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batur. Budak eta baheula mah tahun 80 ngising teh bu ieu di Lewo. Budak baheula mah jiga di Palestina ting balawar penting-penting teh. Di Palestina mah ting balawar teh rudal, di dieu mah penting-penting tai. Ti kulon kawetan bulawar, ti wetan ka kulon bulawar. Barang ceeti rek ka sawah esuk budak asa wauh keresek. Meureun tai manehna nyangsang dina jambu. Heuy. Heuy. Heeh, baheula mah sieun jasa da paraweknya. Ayeuna mah caang jalma hatena poek moal bisa ka mana-mana. Lamun jalma hatena poek moal bisa ka mana? Moal bisa nyieun ka hade, moal bisa nyieun amal bahkan moal bisa nyangka alus ka batur sebab hatena po. Tapi lamun caang
apal alus apal bener, apal alus apal goreng, apal pantes apal henteu lantaran naon sababna semakin kita mengenal Al-Quran, semakin kita memahami Al-Quran, semakin terang benderang kondisi hati kita. Bujang urang reka Allah, lamun urang reka Allah, lamun urang erek naon, erek neangan ridho Allah, dekati naonana tanda-tanda kebesaran Allah, dekati tanda-tanda kebesaran Allah melalui naon, melalui ayat-ayatna. Laras gitu, sebab ayat-ayat eta teh ngahaja ku Allah dilungsurkeun supaya urang wawuh yen di dinya teh tanda-tanda kebesaran Allah. Bujeng urang dieu reka Allah, abdi we ti Ciamis ka dieu teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Abdi ti Ciamis ka dieu teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Nepi dusun moal kumaha? Aing moal sotel mun molor di imah. Nepi nak ka dieu jam 12. Kira-kira lamun abdi sumping ka dieu jam 12 ridho atawa ambek? Ridho atawa ambek? Kunaon sebabna? Telat. Hei, telat. Bujang ece, bujang kang ayat nu ngondang, bujang panitia nu naon, nu mayar, cacak ece tinggal gek diuk milu naon, milu ambek. Cik saha tinggal gek kami ge nyumbang, cek ece. Emang ece nyumbang? Nyumbang. Sebenarnya dimana? Atuh sarua teh nyumbangnya, sarua teh nyumbang. Kuring datang kali jam 12, ambek moal. Ibu dah datang ke Allah bari sasar, bari telat, tingali jabat sasar, jabat telat, jabat goreng, ambak mual Allah, ambak mual Allah supaya orang hirup teu sasar deketan tanda-tanda kebesaran Allah. Matak ulah bosen ngaraji teh betul. Indung-indung orang baheula kolot-kolot orang baheula daraek ngaji ceu. Urang kolot urang baheula daraek ngaji padahal baheula can aya list jalan oge barut. Jalan ka dieu nyaho aing dadalik dugan. Ayeuna mah dicor. Betul. Ayeuna mah di hot mic. Jaba baheula mah jalan leumpang, lain jalan leumpang, jalan kaki. Betul. Ngajuk-juk ka pangaosan teh baheula mah leumpang. Ayeuna mah garaya marake naon? Marake mo nu boga motor, marke mob, nu boga mobil, betul. Cenah nu boga motor, nu boga mobil, ngompreng kana koblak. Tarumpak mobil naon? Mobil kolbak, baheula mah deng laleumpang, kilang kitu ge daraek matak ulah eureun ngaj supaya hate urang kama qala syahrukan wa kajol. Janam deklo mit gai thorian meyahan hoyahan 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 jalma bareto kana ngaji daekan mehnyaho 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 esih jeung etin sok nyamper ka buruan mehnyaho 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 mehnyaho.
panasaran mun hirup teh bodoh lamun rumah sabodoh kudu alewo sabab ilmu mahan berat mamawa anu penting mah orang geus berusaha jalma bareto kana ngaji daekan meh nyaho esi jeung etin sok nyampur ka buruan meh nyaho datang kembali sekang ayat di bejaan sa ayat datang kembali sekang Acep di bejaan sa hadis cek ustad ayat ulah sok milaraan bat cek ustad Acep ulah sok barang dahar anu har henteu cek ngadahar bedul mah udah embung henteu cek nyeri jalma mah ngan loba jalma cilaka teh ku dosa teu kara mana contohna hek ingat-ingat eta di imah aya parabah batur henteu. Hei, coba ingat-ingat tadi imah ayah sendok batur tah henteu. Hei, ingat-ingat tadi imah ayah parabot batur henteu. Henteu kumaha pan kamari tatangga nganteran angeun ka imah. Kok tilu poe tilu peuting eta parabah tu parabot can balik-balik. Tatangga mah nu nganteran angeun poloy. Aya angeun poloy di dieu. Angeun poloy. Lodeh tetangga nganturan lodehnya ka ece ari wadahna teh alus geuning Tupperware wadahna teh naon Tupperware da ece hayang kabeuli didelekeun ku ece dipika tilu poe tilu peuting poho naon poho malikeun nu nganturan mah nu nganturan kot liuk deui heuy sapoe can balik wadah eta Tupperware batur kuat tengenah sare 2 poe kuat tengenah nginum 3 poe kuat tengenah dahar ih nangguan naon Tupperware terbalik-balik antungna eta tetangga kuat ngadaguan di jandela iraha eta balik wadah aing arek ditagih naon arek ditanyakeun wadahna era nuka dua nasieun kasinggung akhirnya main ngahuleng we dina jandela bo kumaha eta tetangga ngahuleng bari ngadaguan Tupperware kumaha ceng ieu organ pareum Kang berita tentang Tupperware dan tiada kabar tentang yang kemarin, tetapi kecewa di dalam berita Tupperware-nya hilang entah kemana.
niat hati ikhlas tapi belum lunas. Oh, batur jabatan lunas. Aiku ece tapar teh dibalik-balikeun. Teh eta teh milaraan bat. Eta teh nyeri bat. Ingat-ingat ke ece. Aya sabaraha eta baskom di imah batur? Heuy. Aya sabaraha piring nu batur di imah? Balikeun. Ih. Ulah nepi ka ngendong di imah 3 poe 3 beuting geus goreng eta nu kitu ngaranna. Heuy. Pan biasa di lembur masuk fajar antar ajengan. Gitu laras kitu. Tah, ari apal mah urang apal ayatna, apal hadisna, unggal minggu saayat, unggal minggu sahadis. Tuh, minggu ieu di Ustad ayat, minggu ieu di Ustad Acep, nepi kacaang hate urang alhamdulillah mantak paingan cek Rasul inni qad taraktu fikum syai'aini, sesungguhnya nyata telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Lang tadillu ba'dahuma, sesungguhnya selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Salilakna maraneh moal tersesat, moal nyasar. Lamun naon? Lamun berpegang teguh karena eta syai'aini, karena eta 2 perkara. Naon nu dimaksud syai'aini di dieu adalah kitaballahi wa sunnati, Al-Qur'an jeung sun, Al-Qur'an jeung sun, Al-Qur'an jeung sunnah. Bo ibu sok loba jalma sasar teh kieu, contoh be contohnya dina hirup sapopoe. Heuy bo, dina hirup sapopo, dina hirup sapopoe loba jalma nu can apaleun meutingkeun runtah ngendongkeun sampah di imah teh mantak ngawaris fakir. Oke deh, ngajina bo. Heuy, ngendongkeun runtah di imah teh mantak ngawaris paingan hirup urang manaon wae. Da eta jo tageuning. Ulah nyalahkeun beurit lamun di imah loba, da euceuna sok ngendongkeun geroha tageuning. Heuy, ieu mah kot kebeurit bedil sok aing beurit lila mah pais ku aing cenah. Bina-bina teh ngacak-ngacak gerohaneun, atuh beurit ge moal ngacak-ngacak gerohaneun ari eueuh mah gerohaneunana. Betul? Laras, matak ulah sok ngendongkeun gerohaneun, ulah sok ngendongkeun gero. Nu kaduana ulah sok ngendongkeun run, matak memeh magrib runtah buru-buru piceun kaluarkeun ti im. Lamun ulah lamun moal waka buru-buru diduruk tunda dina keresek, tunda di hareup im, di hareup imah teh di luar imah maksudna. Tunda di luar imah. Bo hiji salajengna loba jalma geuning embung dibere fakir tapi geuning sok naon, sok migawe mantak perkara nu ngondang kapakiran. Mana ninggalkeun ngadoakeun kolot teh eta teh matak diwaris hirup sakieu deui. Ninggalkeun pagawean ngadoakeun kolot teh eta teh matak ngawaris sabaraha tah? 2 tilu kaopat. Bo aya jalma emplud-empludan nangein, aya jalma emplud-empludan apa emplud-empludan terus gitu pokoknya mah ieu loba budak leutik pan pokoknya mah kodena emplud-empludan. Aya jalma emplud-empludan can adus can naon geus indit-inditan ka warung, koyoyod meuli uyah, koyoyod meuli beas. Aya nu kitu. Naon aya jalma emplud-empludan
can adus canaon geus indit-inditan boh meuli kopi boh meuli rokok meuli royko atawa popoe moekeun baju heuy setiap nu kalewatan ku eta jalma bakal ngadoakeun fakir bakal naon cenah heeh cek geus ulin kuda lumping heeh aman ya cek geus ulin ih kalah seuri haram jadah bijakeun cek geus ulin kuda lumping lamun can adus ulah sok indit ka mana-mana komo barang dahar can adus can naon geus barang dahar geus nginum atuh ajengan tiris tah lamun tiris minimal wudu heula saha jalmana barang dahar barang inum atawa indit-inditan bari kaacan adus maka ulah nyalakeun sasaha lamun hirupna diwaris fakir catat tuh eta moal menang eueuh di mana-mana ailen di majlis taklim mah benar da keur kieu mah moal dibahas secara detail atuh daerah ngabahas di kieu mah beres di mana ayatna di majlis tuh mantak ulah sok naon ka majlis teh sok malas supaya hirup beki caang selama urang kabehan berpegang teguh karena tali agama Allah Quran jeung hadis salilakna Allah ridho ka urang insya Allah nu kasabaraha ce nu katilu nyaeta Allah bakal ridho ka urang sadayana lamun urang teu eureun saling lamun aya tatangga mere nasihat ka urang ridho atawa ambek tatangga mere nasihat ka urang ridho atawa ambek nyaan bakal ridho sing kompak tatangga ngingetan ka urang ridho atawa ambek asli nyaan jujur kumaha mencik tetangga ye etin boga hutang ka aing iraha mayar ambak ridho tuh cek aing ge ai tadi ridho ai diingetan ambak kumaha sih hayangna heuy teu caran ge keur nginjumna eucok mah ari nginjumna mah amis ngomong nama pokona mah ceu wayahna ayo tulungan ieu mah wayahna tulungan tah sia masuk hese mayar ih pokona masalah kita datang dibai nyansia insya Allah giliran be boga duit eueuh heuy aya nu kitu ai tadi diingetan ridho ari geus diingetan ambak heuy na'udzubillahi min dalik selama orang saling menasehati insya Allah ridho ka orang selama orang daik saling menasehati insya Allah hati orang bakal silih caangan tapi lamun geus dayus geus antepan geus hirup masing-masing salila eta orang bakal aya kapoekan oge Allah moal ridho ka urang mantap di lembur mah urang utang di pareuman eta silih ingetan ulah di eureunnan silih wasiatan silih ingetan betul sebab ai urang-urang kieu mah al insanu mahalul khata' wan nisyan jalma mah tempatna salah jeung kalepatan tempatna salah jeung poho beres ari kiai jalma lain berarti kiai ge osok tah geuning ai poho teh lupa ai poho teh lupa lamun geus poho berarti bakal sal tuh kiai ge kagunaan kunaon ku salah komo urang lain naon lain kiai mata ulah eureun silih ingetan di dieu salila urang silih ingetan maka Allah bakal ridho ka urang kabehan bo ibu
ngingetan ka ibu ya pang alus-alusna awewe nyaeta awewe nu gede ka isin mau cenah pasut ai be cus eta naon cenah kainget pang alus-alusna awewe nu gede ka isin. Namun cek orang Jakarta mah yang besar kemaluannya awewe nu burut meren bo ciri awewe anu saya akhlak nama gede ka isin kasalaki walau kabatur kasalaki gede ka isin nya rek minta duit kasalaki teh isin padahal hak manehna tapi rek minta duit kasalaki teh naon itu aya nu kitu aya mun aya aing menta hiji ieu boro kabatur kasalaki gede isin aya nu teu boga isin aya awewe nu teu boga isin aya eueuh aya bu nu kumaha wanian hitut hareupeun salaki eta mah modal teu tetempoh heula nyaho salaki keur dahar ngalewat ka hareupeun beungeut prat prot ih pot kejo salaki tamplok dina piring setor eti sia ngadaharan pait dipahang kieu atuh salaki keur dahar dibekok eta eueuh ka isin kitu ngaranna nu kadua awewe nu teu bawa ka isin masok nembong-nembong nembong-nembong naon cenah heuy nembong-nembong naon make tiungna dibeungkeut bari bajuna meret atuh ping-ping kawas seleup hayang katingali sholatullah salam ala toha sholatullah ala yasin tuh mentak kameramen aing malah men lempok awewe boha itu buru-buru make kacamata hidung ameh teu kacirieun ku batur gitu aya awewe boha teh buru-buru dipake kacamatana kieu we aing ngalieu ka dieu teh nyoon pernah maka ditu bo kade awewe nu boga ka isin mah nutup nu teu boga ka isin mah nok nembong-nembong orang awewe nu teu boga ka isin mah sok gegeulieun naon cenah sok loba gegeulieun ari kaluar imah meuni dangdan segala dipake ai di imah keur dua anjing salaki bau embe ngajuru heuy tibalik naon cenah bo tibalik yo bo lamun rek sare jeung salaki seseungitan naon cenah lamun rek sare jeung salaki tingali wudu heuh naon cenah bo lamun rek sare jeung salaki wudu heuh tuluy nyikat naon nyikat gigi heula rek sare jeung salaki teh wudu nyikat gigi tuluy make seseungitan pake ku eueuh memeh asup memeh sare jeung salaki teh pantapak hitut bieu terakhir kapan ieu biang kerokna ieu itu nyahuan aja mah iya biang kerok teh iya matak ieu kudu loba saeutik mas di bejaan ya loba pengusaha bangkrut gara-gara
gara-gara kacang. Loba pejabat rungkat gara-gara kacang. Loba kiai ge runtah, kiai ge luntur gara-gara mata kunaon ustad kiai bisa sarung ameh gampang ngalah kacang. Ustad Asepnya tuh, Ustad Asep jawara kacang. Kok mau irung gitu mah jika Bollywood aing onaman irung rada tiarap irung emang keur perang iyo bo Ustad Asep kasep banget pemajikan hiji bo make tiung iya mah loba awewe Kang Acep gawe gegelisun banget Korea ai cokor Afrika tibalik ece mah jeung salaki meh jadi pahala rek sare jeung salaki teh begitu datang ece kumaha ece nama di mana? Ece nama di kamar keneh salaki keur lalajo persib di tengah imah barang ngambe parfum cek salaki harum apa ini cari sampai dapat paling bau kac itu masuk salah wae tuh dah imas hari yang salaki kot sesa masak sesa dapur deket barang deket salaki jeung pamajikan kelek bau kayu manis dicabak indung leungeun bau laja nu ieu muncang barang ditompok koneng wajah salaki ya Allah alhamdulillah penting imas sare jeung rendang bohong kade hoyong diperhatikan ku salaki atau eceuna sing alus akhlakna sing naon cenah sing alus akhlakna sing boga kaisin kami ge lalaki atuh sarua gitu butuh perhatian hayang sekali-kali mah ditanya ku saha ku pamajikan gitu hayang sekali-kali mah ditanya ku majikan kumaha Pak pagawean lancar lain kumaha apa hasil sia mah kitu bae ieu nanya na salaki datang hendak aing maja kali-kali atuh kumaha Pak naon di pagawean cek salaki loba rangda nya kitu Pak loba cek salaki teh loba kumaha hiji rangda KTP lu kumaha KTP teh kolot tapi pulen aya deui rangda Hitachi kumaha Hitachi teh hidung tapi cihuy bo ibu ayo eta urang kikituanan ge sarua ibunya ari nyaho mah urang eutik-eutik pahala mantap yuk lalaunan supaya urang kabehan sadayana netepan kana akhlak anu sae tuh ciri jalma boga akhlak boga isin ka saha isin ka Allah sae deui isin ka saha isin ka Allah dua isin ka Kanjeng Rasul rek make beungeut nu mana urang engke lamun tepang jeung Rasul isin atuh laras da ulah komo jeung Kanjeng Rasul jeung guru urang we lamun urang tos maksiat hek pendak jeung guru isin teu isin eta urang laras teu isin urang matak ciri awewe nu boga kaisin mah nyaeta manehna tara naon nembong-nembong orang ciri awewe nu boga isin mah tara ngalangkungan naon ngalangkungan salaki
mun ngomong atuh laon teu nyangangang kawas toa atuh eta cenah salaki napi ambekeun cekek sakalian beres atuh ieu lalakina di sarua pak tuh mata aing mata yang nanya ke lalaki mah ongkoh araya tapi tengah jawab disebut jelema lain disebut patung lain disebut jelema teu nembalan disebut patung jaarudud pak ingin istrimu cantik hoyong pemajikan gelis kita sering mendengar pak kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah betul itu karena rumput tetangga mah terurus rumput tetangga mah di modalan betul mata lamun bapak hoyong ningali pemajikan gelis kawas rumput tetangga modalan insya Allah lamun geus di modalan engke pemajikan bapak ge sarua begeutna hejo pak ingin punya istri cantik bantuan cek bantuan tugas tinggal ngajawab dong naon cenah dong sing kompak meka deung ku salaki ingin istrimu cantik acan dusun asa minglan maya tuh ingin istrimu cantik modalin tahu kitu saya teh aing eta ka aing miheulaan komo ka salakina ingin istrimu baik ajarin ingin istrimu patuh cukupin sok da awewe mah sungutna dua cukupan eta dua nana dong luhur subuh handap lapar sarua nyangangang dua nana sebaliknya ainu handap subuh luluhur lapar dong ingin istrimu solehah contohin suami yang mengikuti akhlak Rasul bukan hanya sekedar menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tapi lebih daripada itu bukan hanya dia mampu memberikan nafkah dohir, tapi juga mampu memberikan nafkah batin. Seperti apa? Bertutur kata dalam naon? Dalam bertutur kata lembut. Maksudnya boh? Lembut dalam bertutur. Hoyong ieu boga salaki gitu. Hayang atuh cenah heula sing leuleui. Ieu mah ai hayang salaki bertutur kata lembut cenah pasti mana jurig. Ieu mah salaki datang usuk kumaha cek tah sero datang. Ai hayang majar mana cenah salaki bertutur kata lembut. Cek mah ari hayang ku salaki dilembutan cenah pi omong. Ai hayang salakinya ka euceun ai euceun nepi ka sabel ai majar maneh ku salaki hayang dibelikeun kongkorong ai euceun COD wa ieu mot salaki kakarak hudang salaki hudang geus disampakeun paket barang muka panto teh salaki muka panto begitu muka panto lain paket teh begitu muka panto ruas bo imah hayang dipikanya ku salaki ai kalakuanana pikahewaun bae hiduplah sesuai pendapatan suami bukan pendapatan suami nuturkeun ka hayang ibu heuy ulah mau maneh imah salaki hudang bakal barang muka panto kaget ruas kama qala syahrukan wa Priti Sinta.
pas muka da boga karowas hari teh paket nusaha pas muka da boga karowas hari teh paket nusaha hari teh paket nusaha koyoyo karep imah dari teh bungkusan naon barang dibuka teh pakai heuy coba eta nu aya di imah hitung lolobana pangabutuh atau kahayang eta nyaho ece maka lamun hayang dipikanya aku salaki urang nasi menang dinyaahan lalaki ge ulah egois sarua ulah naon ulah egois ulah mawa maneh hiji pamajikan oge butuheun anu lalaki lembut dalam bertutur kata nu kaduana tulus dalam berdoa sehingga tina biwir salaki bijil doa anu tulus ngadoakeun pamajikan anu pamajikan teu apaleun sok urang ngadoakeun batur meni tulus geuning sebab menerima kehadiran ti batur tapi ka pamajikan urang iraha apa urang ngadoakeun pamajikan heuy iputing ditumpakan didoakeun tara ayo tak salaki jeung pamajikan mah adalah mitra ibadah naon cenah Bu mitra ibadah moal reujreug lamun teu daek silih nasihat maka jalan keur urang salamat mah ceuk Rasul ogenan silih wasiatan tina silih nasehatan silih wasiatan Allah bakal ridho ka urang insya beres ta tilu perkara anu matak Allah ridho ka urang nu kadua tilu perkara Allah bakal murka ka urang Allah bakal benci ka urang hiji wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasrata suali wa idha'atal mali tilu perkara Allah bakal murka ka urang di mana hiji lamun umat Kanjeng Nabi sibuk desas desu heuy bo lamun urang ayeuna sibuk desas desus naon sibuk ngomongkeun dosa sibuk ngomongkeun kagorengan seolah-olah urang teu boga do seolah-olah urang teu pernah nyieun go hade bisi ece nempo kalakuan anak pikangewaeun bo lamun ibu mendakan perkara anu mikangewa nu aya di anak eta teh teguran ti Allah naon cenah teguran ti Allah eta teh teguran ti Allah mantap ulah sok sibuk desas-desus masih nikeun kesalahan batur da urang ge pasti bog urang ge gaduh nanya sabaraha kali eueuh ngomongkeun RT hei sabaraha kali ngomongkeun RT laju lamun mulang ti majlis sabaraha kali ngomongkeun ustad ngaku hayo gerang ngaku entah kumaha kok can balik mana ayeuna mah di dieu keneh sok jangan mulus mulang ti dieu ngomongkeun aing geura ulah sok jebau-jebeu icih bo Allah murka selama orang sibuk masih nikeun desas-desus komo zaman ayeuna zaman informasi teu kacegah sok ayeuna mah urang cicing di imah wae urang cicing di imah informasi katarima ku urang berita katarima ku urang nu positif nu negatif katarima ku urang betul informasi anu menyenangkan informasi anu pika keuleun nepi ka urang melalui naon
melalui HP. Ece mah caranya HP, caranya HP. Tapi pan sok aya tetangga milu ngomong ke urang. Betul? Maka kade lamun urang teu nyaho duduk perkara, teu nyaho akar masalah, ulah pipi. Ulah naon cenah ce? Sok, maaf sakali deui. Komo waina urang keur diterpa. Utamana ieu dunia naon? Dunia naon ieu Kang Ustaz? Baik-baik saja. Utamina ieu dunia Islam. Naon cenah, Bu? Utamina dunia Islam atanapi muslim nu aya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nu hiji pro Habib, nu hiji pro Wali Songo. Cing. Jadi korban saha? Jelema awam, lieur kudu nuturkeun saha? Leres tak? Kemudian orang ayeuna ka dieu bingung, ka ditu bingung kabeh dulur urang. Leres tak? Ulah sok sibuk desas-desus nu urang teu apal ilmuna, teu apal akar masalah, teu apal akal masalahna. Hei. Sok gibah. Bo, ayeuna sok gibah ya. Satungtung ibu sibuk gibah. Bo, lamun ibu katungkul ku gibah, ngagibahkeun kagorengan batur, ngagibahkeun dosa batur, seolah-olah urang teu pernah migawe dosa, Allah bakal murka ka urang. Allah bakal ngewa ka urang. Sehingga mata urang ulah nyalahkeun sasaha, lamun mata urangna sangheuk nempok Quran, dipake nempok Quran teh kalah kanaon teu betah, kanyamanan, katenangan, da urangna tadina sibuk wae kana nguruskeun kasalahan. Letah urang dipake maca Quran ngadak-ngadak teungeunah, maksud teungeunah teh ceuk gek diuk bari maca Quran teh teu daekeun betah we hate urang teh. Diajak maca Quran letah urang teh ngadak-ngadak teu betah. Eueuh kangeunahan, eueuh kanikmatan, eueuh katenangan. Hayang buru-buru cengkat, hayang buru-buru naon? Hayang buru-buru balik, hayang buru-buru nutupkeun Quran. Itu karena letah urangna tadi na kotor teuing. Heuy. Besok ngomongkeun Mak Nur. Mimiti ngomongkeun salaki. Ngarembet kami toha. Udah indungan nu kitu nama. Aing mah teu nyaho eta anak kitu ge dibebenda bae. Bala bah kurang kumaha aing minantu coba moal aya minantu kawas aing mah cenah. Aya nu ngomong kitu aya. Sok berangan ku maneh moal aya minantu kawas aing mah cenah. Atuh batur mah areling kabeh sia dong edan. Heuy. Bo. Ulah sibuk desas-desus. Allah murka lamun urang sibuk ku desas-desus, masinikeun kasalahan batur, masinikeun dosa, masinikeun aib batur ka hade. Muslim hiji jeung muslim nu sejen lir ibarat satu awak, lamun nyeri hiji nyeri kab wirang hiji wirang matak. Hei nu sok gibah, heuy nu sok gibah, nu sok gibah, ulah gibah kade. Nu sok gibah eureunnan naon cenah Bu? Eureunnan. Hayang apal cara tobat tina gibah? Hayang apal cara tobat tina gibah, memeh minta hampura ke Allah, datangan heula jalma nu digibahkeun. Beratnya nah, rasa lain, tapi mending keneh di dunia wirang daripada di akhirat. Wirang di akhirat mah nya bangkrut, amal urang dibikeunan kanu digibahkeun. Lamun amal hade urang beak, dosa itu dikaurangkeun. Eta wirang di akhirat.
petak mending keneh di ayeuna di dunia sok nu rumah sok ngomongkeun tatanggana rumah sok ngomongkeun kolotna datangan pentah hampurana cenah lamun isin ngomongna pak mak hampuranya gitu kunaon dosa abdi mah emang saya bosan pokoknya lama era diceritakeun mah wes lama urusan abdi pokoknya mah abdi minta hampura ka emak di hampura mah ih urusan naon nya rumah sok ngomongkeun emak era make helm sia kadinya tuh berat kan baingan cek Rasul iya kawal gibah wa innal gibata asyaddu minaz zina dosa gibah teh leuwih banget bangga memeresna tibatan dosa zinah mah ibu maaf lain abdi berarti ngameunangkeun kana zinah henteu ibu boga dosa zinah tobat ka Allah duanana eta mah langsung ka Allah tapi dosa gibah eueuh memeh ka Allah oge cek Allah gampang ka aing tuh kana sok diomongkeun ku maneh geura pentah hampurana heula osok daek tah mata ulah sok sibuk desas-desus nu kasabaraha nu kadua ulah sok loba nanya pertanyaan nu eueuh guna ulah nanyakeun pertanyaan nu eueuh gunana hartina eta teh majelis perdebat sakali deui majelis perdebat sok eueuh lalajoana nu debat sok geura pasti milu keheul pasti milu sok pak tunggal bapak lalajo konten tayangan nu aya dina TV One anu aya konten perdebatan da milu keheul urang teh padahal wawuh henteu urang terus da kenal henteu jeung si eta pendak can pernah tapi nempo si eta ngomong bari jeung kitu da milu keheul urang teh mantak hindari majelis eueuh guna ulah sok nanyakeun perkara nu eueuh naonna ulah loba nanyakeun perkara nu eueuh gunana sebab Allah bakal murka nu katilu ce Allah bakal hewa ka urang lamun urang miceunan harta bari eueuh guna ngabalanjakeun harta bari eueuh guna pek eueuh erek naon mah erek nganasorofkeun harta mah teangan anu aya simpulna di jalan Allah niatna nulungan agama Allah niat nulungan agama Allah hiji niat nulungan agama Allah mah ngabangun sarana ibadah laras dua ngabangun solokan laras salila caina dipake jariah tetap ngocor pahala tetap ngocor tilu nyieun jalan salila jalan eta dipake pahala na ngocor opat ngabangun madrasah matak bisi guru urang nya pengurus urang nyieun jalan nyieun solokan nyieun madrasah nyieun pasantren komo masjid mah teu kudu caritakeun deui pek barantuan naon cenah Bu barantuan gitu sebab eta teh lain keur batur keur urang-urang keneh lamun jalma miceunan harta bari eueuh gunana Allah bakal murka Allah bakal bendu ka urang Bu ibu asok sedekah asok sedekah nya utamana sedekah teh lain ka batur ka saha ka indung asa ka indung aca Bu matak lamun salaki barang mere ka indungna teu kudu dicarek heuy lamun salaki barang mere ka indungna teu kudu dicarek mun kitu indungna dibere eueuh henteu kakarak dolim nu kitu mangarana leres selama teu nyoceng hak pamajikan maka sah-sah sae leres teh bungah lamun boga salaki bager tah matak lamun salaki barang bere ka indungna ka dulurna berarti urang kudu bunga sebab Allah murka ka jalma nu miceunan harta naudzubillah salajengna angkat pandanganna Bu rumasa urang ibadah teu bisa dina ngaplikasikeun akhlak urang can bisa sampurna leres dina dosa urang can bisa tobat leres dina amal soleh urang can bisa istiqomah leres
ngalangkungan majelis ieu sabada silih hampura ulah waka uih can silih hampura mah pek ulah waka uih can silih hampura. Bisa jadi ieu kesempatan ibu keur bebersih tina dosa nu teu karasa, tina dosa nu terabaikeun, tina dosa nu sok dipopohokeun, padahal dosa eta nu ngahalangan rezeki urang, dosa eta nu ngahalangan cahaya hidayah asup. Yuk pentah hampurana. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Nun ya Allah pangeran abdi sadaya, apunten dosa abdi sadaya, apunten dosa ibu Rama abdi sadaya, apunten dosa guru-guru abdi sadaya, apunten dosa para putra putri abdi sadaya, apunten dosa pasangan hirup abdi sadaya, apunten dosa dulur-dulur abdi sadaya, rai raka abdi sadaya, apunten dosa sobat-sobat abdi sadaya, apunten dosa dulur-dulur abdi tatanggi abdi sadaya, jalmi-jalmi anu kantos calik bebarengan dina taat ka Gusti, jalmi-jalmi anu kantos calik bebarengan dina thalabul ilmi, jalmi-jalmi anu sok sasarengan hirup bertetangga sosial di masyarakat. Nun pangeran abdi sadaya, bersihan hati abdi sadaya dina sanes kanten penyakit hati anu mantak halangan kana lungsurna hidayah Gusti, lungsurna rahmat Gusti, lungsurna taufik Gusti. Selamatkan abdi sakula warga ya Allah dina percikan seuneu neraka. Selamatkan putra abdi ya Allah, selamatkan putra abdi ya Allah, selamatkan putra abdi ya Allah. Abdi sadaya nu calik dina dinten ayeuna sabada silih hapunten, bersihkeun dohir batin abdi sadayana ya Allah. Jantankeun abdi umat Kanjeng Nabi anu kersa silih tulungan, anu kersa silih wasiatan, anu kersa silih tutupan, lain silih boleh kerkeun, lain silih antepan, lain silih omongkeun, tapi jantankeun abdi umat Rasul anu silih kuatan, silih tulungan, silih simbutan, silih tutupan. Nun ya Allah pangeran abdi, ibu Rama abdi aranjeuna kapungkur kantos ngawurukan abdi, ngadidik abdi, ngabiayaan abdi, rumasa abdi kahutangan ku sadayana, rumasa abdi kahutangan ku ibu Rama abdi, abdi can bisa mulang tarima. Muliakeun aranjeuna ya Allah, sakumaha aranjeuna ngamuliakeun abdi sadaya. Mikanyaah aranjeuna ya Allah, sakumaha aranjeuna mikanyaah ka abdi. Kesirikna unggal peuting geten ngaleungokan ka kamar abdi, sok sieun simbut abdi nyingkap, sok sieun abdi dicocok reungit. Ibu Rama abdi nepi ka kurang bobo, kurang sare, kurang barang tuang, alatan merhatikeun hirup abdi. Abdi ayeuna sakieu buktosna kanyaah ibu Rama abdi, hapunten dosa ibu Rama abdi ya Allah. Jantankeun hirup abdi hirup nu manfaat, jantankeun hirup abdi pahala nu ngocor keur ibu Rama abdi sadayana. Ulah kalakuan abdi kalah kamoekan kuburan ibu Rama abdi ya Allah. Ulah kalah kacariosan abdi moekan kuburan ibu Rama abdi ya Allah. Ulah kalah kalakuan abdi moekan kuburan ibu Rama abdi. Caangkeun pakuburanana ya Allah, caangkeun pakuburanana. Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.